Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tos aya ayeuna tos teu mogok deui eta ganjel jadi bijil deui. Da kitu ge abdi kitu mah. Kapayuna mah pami ayeuna tos majeng deui mah biasa ieu mah darurat. Tah sanes bade ngaulang, sanes bade ngajarkeun. Sami-sami we supaya teu mundur bisna kitu. Janten dina dana dieu urang sami-sami tahu syukur ka Allah. Bersyukur atas yang telah kita lakukan, mudah-mudahan terus ieu dilakukeun, teu aya penyesalan, teu aya kasalahan, teu aya dugikeun ka hate teh ngarasa bener apa salah ieu didikeun ulang di pasantrenkeun teh yeuh sami-sami ulang luruskeun niatna teh aya di iwalati hayang qordon hasan nitipkeun minjeunkeun ka Allah dengan pinjaman yang baik, padahal disebatkeun nambungkeun ka Allah ge isin urang teh sadayana ge ti Allah ngan ditasorupkeun ke jalan Allah, dimasukkan ke pesantren supaya belajar ilmu agama. Ieu teh qordon hasan supaya fayudha'ifa. Kadang-kadang salah tangkap, kadang-kadang ada yang salah niatna. Nah pulang di pesantren terus ke rumahna, terus di rumah teh beda tingkah laku ieu itu, bahkan boga santri acan dijakekan ku kolot. Sama kumaha aja pesantren teh molor we juga. Mun ieu santri hiji-hiji acan atuh budak-budak ngaji teh turutan ka maneh mah ieu santri acan ade. Pesantren masane supaya janten kiai, sanes supaya janten jadi ustaz, sanes jadi ustaz, tapi minimal supaya janten pribadi mu apal kana iman, Islam, ihsan. Tapi nuju abdi narasna pangarsa abdi masal abdi teh guru jadi kiai. Ngancet abdi teh biasa jadi kiai jeung umat jeung masyarakat, minimal jadi kiai teh jeung keluarga urang we budak pamajikan nanya hukum teh ka urang sok sanajan di PR-keun urang. Itu teu tiasa ku keluarga oge da kanyahoan teu bisa beunana ku pamajikan ku budak. Minimal jadi kiai jadi diri sok bisa ngelingan apal mana nu alus, apal mana nu gore gitu. Tapi intina mah pesantren jeung budak supaya kuat keimanan, keislaman jeung kaihsanan eta. Matlak pesantren jeung budak termasuk qordon hasanah, jawaban nanti Allah teh bakal fayudha'ifahu, Allah bakal dibalas kulipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Supados melebar ka ditu ka dieu urang buktoskeun ku hadis nu aya dina ieu kitab an Ja'far bin Muhammadin an abihi an jaddihi qala akhbarani Aliyun qala ja'a Aliyu ila baitihi min yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji kisah nerangkeun tentang Sayyidina Ali tatkala Sayyidina Ali bade mulang ka bumi. Sayyidina Ali mulang ka bumi na papendang sareng bojona. Mangka faro aha qaidatan
ningal ya Sayyidina Ali melihat akan istrinya qa'idatan sedang duduk wa Salmanul Farishu baina yadayha. Di depan itu Siti Fatimah ada Salman Al-Farisi yang fishu laha sufan walaha wahiyat zil numana ye Salman Al-Farisi teh keur masihkeun wol sedang memberikan benang dina bulu domba supados wahia tagzilu dan Siti Fatimah yang menjahitnya nu ngarajut ngajantenkeun eta benang gitu. Mun ayeuna mah ibu-ibu naon atuh kasih sepana teh ujung ngamote meureun ujung ngamote pan gitu aya da ngamutatan tapi nu ngajahit teh mah ngan diantosan ku pelanggan teh keur diantosan lewat eta Sayyidina Ali teh kapayun Siti Fatimah dan amina suami matak naros ieu Sayyidina Ali ka Siti Fatimah faqala laha ya karimatan nisa'i ayadaki syai'un tat'amina ba'lak ya karimatan nisa hei perempuan paling mulia. Pernah saya dipanggil gitu dan cara urang awal we nikahnya beli sekalian ke nama pengeruan ngaran itu Sayyidina Ali ya karimatan nisa perempuan paling mulia aya dagi syai'un tat'ami nah aya di sisi anjeun katuangan biasa dituang baklak ku caruge anjeun maka ngawal dari Siti Fatimah wallahi ma di syai'un duh kang Allahi dayana naon kaulah terang tegaduhna naon tidak punya apa-apa walakin hatihi sittatu darahim tapi ini ada 6 dirham atani biha samanu gozartu biha sofa tapi ini ada 6 dirham ya aya 6 dirham kang tapi punten ieu 6 dirham teh meunang di mana ieu teh tina buru abdi ngajaga tadi aya Salman Al-Farisi datang ka dieu nyanak bahan hoyong pangjahitkeun kitu ku abdi dipangjahitkeun pek ieu abdi dikulian ku sittatu dirham ku 6 dirham aya sakieu ngan maksudna mah ieu 6 dirham ge antas talia biha to'aman lil Hasan wal Husain niatnya mah ini yang 6 dirham teh ingin diberikan akan makanan untuk Hasan dan Husain dan karunia Hasan dan Husain oge teh acan tuang geuninganan ka gitu watak Sayyidina Ali ge da Sayyidina Ali mah bijak tatkala ngareuna Sayyidina Hasan Sayyidina Husain teh acan tuang faqala laha Ali qaumallahu wajha ya karimatan nisa hatiha kadieukeun eta nu genep dirham teh kadieukeun maksudna naon atuh sakit dan teu kabohong bade dipasikeun bade dipeserkeun kana katuangan maksudna jeung keluargana yakni Hasan sinareun Husain fa kharaja Ali karamallahu wajhahu liya bata biha to'aman keluar Sayyidina Ali bade masih ngeser katuangan fa idzan bi rajulin qaimun maka tiba-tiba aya hiji lalaki nu mana ieu hiji lalaki teh teu apal di mana datangna saha jalmina orang mana teh apa ngan ieu hiji jalma teh huwa yaqulu may ridallah
waliya al-wafi sasajalma anu minjemkeun ka Allah al-waliya Allah maha penolong al-wafi yakni Allah bakal nyumpona ngareuneu Sayyidina Ali kana eta kutipan cariosan nu mana eta kutipan cariosan teh cariosan nu aya dina Al-Qur'an berarti kalamullah ngan ieu jalmi teh keur kasulitan mangka fadana aliyu fana wala sitata darohim nyampeurkeun Sayyidina Ali teh ka eta rojiwa teh ka eta jalmi kangkang kadir fana walahu ieu dikaula teh gaduh 6 dirham bade dipasikeun ka sok tarima dipasikeun padahal mah kaayaan lapan putra acan karuan istri oge nembe meunang acis sehingga kumaha lamun tos kitu atuh we tawakal ka Sayyidina Ali maka tungtung nama fadakola ila manzili Fatimah tasofrol yadai falamma nazarat ilaihi Fatimah radhiyallahu anha fara'athu faridul yadai bakat tungtung nama wiye Sayyidina Ali dengan tangan kosong nyenak acis henteu membawa makanan juga tidak maka ketika pulang ke rumahnya Siti Fatimah fara'atha Siti Fatimah ningali kaeda Sayyidina Ali dengan tangan kosong fabakat ceurik Siti Fatimah amewe gitu urang gebat kitu ngerisaki urang balik gawe kemana-mana capek teu mawana naon teh ceurik ngan kudu ceurik hungkul teu bari ngada ceurik hungkul babakat bahkan kan itu nama caritana teh patabar sama ceurik sedih tapi ditaros we ku Sayyidina Ali teh ya karimatan nisa ma yubhika naon majanjeun anjeun ceurik teh maki kudu ceurik itu kenapa faqalat ya ibna ammi Rasulillah panggilan teh panggilan anu mulia disandingkeun disandarkeun ka Rasul ya ibna ammi Rasulillah hei putra paman Rasul dan Sayyidina Ali teh bin Abi Thalib ari Abdul Abi Thalib teh paman kanjeng sehingga di sauran diwalat ku Siti Fatimah ya buna abi ya buna ammi Rasulillah ma li aroka farigal yadin qala lahaya karimatan nisa aqratu Allah ta'ala qala salaqat waqaf inti nama abdi teh ceurik teh sedih we ka akan uih teu nyanak naon diwalan ku Sayyidina Ali kaula teh teu nyanak naon ini sanyana kaula aqratu Allah minjemkeun ka Allah minjemkeun kana eta sifat anu genep teh dipinjemkeun ka Allah kumaha awalan istri anu salehah faqalat walaqad waqaf cocok gitu siapkan mantep bari kitu mah eta teu bakal nyeliin pas akhirat gitu padahal pakaian lapar acis kursa gitu-gituna dipasikeun dengan iming-iming dipinjemkeun ka Allah gitu supaya lebih melebarkan itu ka dia supaya paham heula urang kunaon maksudna make minjemkeun ka Allah pan Allah maha punya Allah maha kuasa dan biasana mah ari anu minjem mah justru eta anu dudunya punten-punten diri sami ngaran urang contohan si Udin minjem duit ka si Ujang maka nu putuh teh saha si Udin butuh duit saha si Ujang tah ieu mah dijamin manusia
Tapi apabila kita menghitupkan kepada Allah, Allah teh kasifatan mukhalafat lil hawadits. Benten sarjani beda dengan manusia. Tatkala Allah meminjam, maka bukan Allah anu butuh. Intinya supaya ada hak saat yang meminjam itu ingin memberi, ingin meminta. Si Udin minjem duit kasih Ujang, maka tatkala si Ujang tos butuh karena duit itu dipinjamkan kasih Udin, berhak dia si Ujang rek maksa rada maksa oke kasih Udin. Sebab ayah hak si Ujang bisa si Udin. Di kabarin teman minjem duit lain ka kaula sih, atuh aya ka kaula butuh ayah teu. Can aya ieu atuh ira aya anu gerak-gerak aya teh butuh pisan. Rada maksa oke pantes da aya sih. Nah begitu pun kita saat meminjamkan kepada Allah. Meminjamkan kepada Allah artinya saat kita meminta kepada Allah teh rada wajar. Gitu. Jadi lain cek Allah teh oh ban-ban terus berbuat lain kai minjem kai gitu. Tapi sebaliknya lamun can pernah minjemkeun teu aya jasa teu aya baeur tiba-tiba menang geus minjam teh bakal kapangi ge can pernah jeung Udin. Mekum Udin ka dieu kan duit urang atuh teh. Cek si Udin teh saramah nih jangan kedua aja dulu. Karena oke kapami kumaha lamun urang dikitukeun ku Gusti Allah. Amal sore tara tahajud tara ayeuna lamun isuk-isuk dipake duha ya tara osok salatna duhana aya kunuta padahal salat subuh. Nu kamurangan teh urang mah. Tapi dina mental mun asa pangdeukeut tadi Gusti jeung Gusti teh saha aya naon. Tapi sebab kita sudah korban hasad meminjamkan panberan ninggalkeun putra dititipkeun di pasantren komo aralit keneh mah komo nu kedap-kedap nyukeun acis kedap-kedap boyong kuang kedap-kedap seueur panyawat budak teh berat dan teh Gusti ku abdi dititipkeun atuh sugan eta we nu ngajadikeun berhakna kaula menta akan teh ya rabbal alamin gitu ka Gusti. Sehingga meureun atuh lamun ayeuna ninggalkeun ibadah urang ninggalkeun deuketna urang ka Gusti mah tebih kana kudu naur surga. Dalam surga bisa kabeuli ku ibadah urang berarti surga teh murah. Surga teh sok tingali ibadah urang kumaha. Anu kadang-kadang salat teh geuningan asa deuk. Karang mah bieu asa teh cenah lohor teh asa asar deui. Padahal mana salat asa salat lohor anu jam 9 dini. Wajar jadi derek urang. Mun kitu anu salat isya dikeun dengan alasan pan geus cenah kudu naon alus di akhir pun di jam tahajud. Mun udah udah mah di subuh. Udah di duha. Dirapal jadi bulan berapa jadi kos tarawih gitu niat surga murah surga tapi berkorban hasad ku gara-gara kita telah meminjamkan kepada Allah sehingga balasan di Allah nanti dengan kasih sayang Allah kita ningali kesalahan urang dan ningali dosa-dosa urang tapi ku sebabnya dilebur segala kesalahan urang amin. Ya Rabbal seperti sayangnya kita kepada anak kita. Gitu. Salah budak cek bapakna cek indung nama anger we ningali salahkeun ku batur rumah ulah. Nya. Urang boga budak di imah taradaikeun salat digubugan ku bapak indung teh sok kenari. Indungan dinangkeun Kepopana teh asep udah kieu mah geus pasantren lain kalah salat kalah dijagoan salat lain teu datang mah hasis jeung hasis teh Pak kunaon ieu bukan budak karadaikeun salat jeung hasis teh ka dieu anu bugankeun dipasikeun tangros sebabnya ngubungna dikitu
Sehingga apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dasar rahmat Allah teh kaula. Nya kaula. Lamun urang dipasihan musibah malah petaka prahara naon wae kitu kieu intina mah meureun aya tingkah laku urang nu seperti budak nu salah dicarang kolot kieu. Gitu. Benar, mudah-mudahan titipan urang anak-anak urang di pasantren anu nuju sakola nuju tolabel nuju ngaos ngajarkeun eta teh investasi akhirat nu paling jelas. Gitu. Sebab jawaban tina qardun hasanah artina infak artina sedekah artina nitipkeun perkara nu sae itu langsung dibalas sesuai kaya urang. Urang masuk kitu gini nanti duha anu sok hayang ditukeurkeun jeung duit. Nya. Nah, itu cenah geus dawang duha seminggu biasa kieu nya wae sih. Sedekah kitu urang pancen Allah manja'al hasanah falahu asyru amsalih. Jadi geus sedekah 10.000 mana cenah cepet saya datangkeun tidak kuat urang. Padahal mah walanti Gusti Allah teh teu langsung sesuai nu dipikahoyong urang. Tapi walanti Allah teh sesuai dengan nu dipikabunuh. Contohna urang melak cabe rek dipelak mimiti tiba-tiba melak cabe dipelak teh bibirna dimimiti cabe bibirna teh jadi tangkai jadi dahan tos dahan aya daun tos daun aya kembang pek jadi naon cabe. Nah gitu ge urang sodako 10.000 teh tiba-tiba dibalas duit wallah tiba-tiba diberi kaya mal kaya harta tapi mimiti dipasihan bina wolkol kaya hati seperti biji tangkai dahan daun cabe ini tak gitu ya saudara biji bina wolkol diberi kaya hati lamun urang tos nolongan batu lamun urang tos minjemkeun ka batu tos sedekah infak ka batur dengan hati yang ikhlas hati teh tenang ari ikhlas lain buru-buru nu buru berarti teh ikhlas kepaksa teh nu mah karang menang loba duit cek babar tuh tidak sukun anu ka masjid dari anu budak sukun ku urang 500.000 lamun teh ikhlas yang karena daripada sudah coba berikan keliru seorang kuat dan udah ganti berikan ngaji gitu. Tapi hari ikhlas komo dipastikan nanti jangan sangat membutuhkan kurang masuk diberikan itu tapi aku mana diberikan karena biasa semangat THT ginaul qalbi namanya tos ginaul qalbi dipasyan wallah teh gina jasadi kaya jasad artina kaya jasad sehat lebih dina panyakit jangan wae teu sehat karena ibadah teh sebut ku sedekah ku infak ku nitipkeun namun hubunganna jeung tadi dan nitipkeun budak ka pasantren sedekah kitu ngedakokeun budak tina tanagana tina ngamajukeun ilmu rame-rame pasantren rame-rame agama Allah sehingga dipasieun dina ul jasad urang teh sehat wae urang tebih dina panyawa eta balasan ti Gusti nu katiluna nu jadi dahanna santos naon biji terus ayeuna tangkal kana dahan nu katiluna urang teh dipasieun dina ul ilmi kaya ya seueur pengetahuan anu dongkrak da urang tos ieu mah tos didikeun jeung kirang-kirang ibu-ibu nu sejen bapak-bapak nu sejen ningamprok dina ieu tempat teh sok salikeun bae ya anak ibu kumaha anak bapak kumaha wah abdi mau kieu terus evaluasi motivasi mere saling mere pengetahuan
gitu kok wae nama aya program ieu ngawas sasi sehingga gina ilmi nambah wawasan nambah gini urang mau ngapoe hirup dulu buat nyawa neangan ieu neangan itu isuni neangan dunia we tapi tingali budak urang di pasar anu susu benar urang we jam 3 terus dia tinggi budak langsung ke masjid tahajud nah kaulah mau buru-buru tahajud pemikiran itu tertimbul saat kita sering berkumpul dengan orang-orang musuh sehingga dina ilmi jadi dahan terus jadi dahan eta cabe teh jadi kembang bukan obat jadi kembang teh lain tujuannya ada tujuan melak cabe lain melak kembang mana lamun tos jadi kembang disebat gina mali kaya akan harta gitu kaya akan harta terkaraos pan urang teh geuningan lamun dikumpul-kumpul mangga biaya anu budak teh geus beak sabar moal ieu oh di pasar teh budak sok aya we can beli ieu can beli itu can leungit teh mas karang mahkamah ini sedepatnya kudu di wae ban di pasar teh udah sedang sedepan gitu tapi aya we jeung budak mah jeung dia gitu gina ulama ieu barokah tina sedekah gitu gina ulama ngan inget entong gara-gara gina ulama beres sedekah panian oge melak cabe entong tergiur gara-gara aya kembang naungku tapi dibikeun ka gina ul akhirah jadi jangan kaya di akhirat mata lamun sadayana balasan dinu opan ieu acan aya sing sabar meureun ku Allah teh dititipkeun ditabungkeun diinvestkeun di akhirat supados di akhirat teh urang teh gaduh tabungan amal ka saya amin ya rabbal alamin gitu mata lamun tina manja bil hasanah tapi asa atalahu asyru amsalnya tapi asa can sadayana Allah diberikan kepada kita seperti gaji PNS lamun PNS digaji 10 juta nu dipasangkeun nanti 10 juta nu 7 juta nama oke di mana-mana dipasangkeun ka anjeunna teh lamun naon pensiun tah kitu ge urang hirup di dunia ngalakonan kasayan manja abil hasanah falahu asyru amsalihah itu sadayana digebreugkeun di dunia ayeuna sadaya kurang tilu tadi pilihan tina nu 5 tadi kumaha Allah we jelema teh lebih butuh kana duit apa lebih butuh kana sehat lamun lebih butuh kana sehat pastikan sehat laku Gusti engke atuh kaya nama di akhirat gitu sesana mah di mana-mana ieu jalma sedekah teh pensiun tina hirup maksudna bungkus ke di ditu teh gaduh tabungan oh geuningan ieu padahal tina qardon hasan maka carita lengkap mah tina ieu hadis nu tadi dicaritakeun dugikeun ka Sayyidina Ali mulih teh nyanakna naon sebab disodakokeun jeung Siti Fatimah cocok maka ayeuna mah abdi mah bade kaluar we bade kaluar heula jeung Sayyidina Ali teh coba Fatimah teh mangga da percaya niatna angkat Sayyidina Ali teh niatna kasar da mangkat ngalangkahkeun kaki salangkah di bumi niat reka sapuge teh diukur kawajiban sarasno lain kudu mawana teh ngan asal aya usaha kitu asal jelas asal keluar Sayyidina Ali pas keluar teh aya lalaki nu mawa ontra cek eta lalaki teh Ali ya peser ku anjeun ieu ontra ieu gagah ieu mah ontra naon cek Sayyidina Ali teh ujung-ujung kang peser ontra abdi teh main di syai'un dayana naon abdi teh gadeunan naon bisa
Cekata jalmi tukang gampi cenah ieu mah bisa ditawarkeun teh kewe di akhir canda we ulah canda. Sejarahnya nu ngejual onta bisa diakhiri gitu. Yo kayak canda. Maka cek Sayyidina Ali teh tergiur, oh siap cenah ku ambil di PC. Mangga canda. Tos dicanakeun ta onta mapayun deui. Pabirojumi ai lalaki teh. Naros ka Sayyidina Ali teh. Ali ieu onta dijual gitu. Sayyidina Ali teh dijual. Padahal karena meser tadi. Meser ka Sayyidina Ali kana eta onta teh kurang 100 dirham. Maka pas ka kayu aya di cenah ieu dijual ka ieu onta. Lu dijual siap cenah dijual di onta. Sabaraha cek eta nu naros Sayyidina Ali teh 300 dirham. Oh, siap cenah ku abdi di PC. Di PC ku eta jalmi teh jadi 300 dirham, padahal meserna mah 100 dirham dengan cara bayarna oge di abdi. Maka beureum jadi untung. Dicanok nyenak aji Sayyidina Ali teh 300 dirham ka bumina. Dipanto teh Siti Fatimah terus ningali pataba samat dari merenge wis dari ningali ayeuna cara ge apa duit itu di maulaan aneh ningali Allah geus rendah hijau kana duit ya Siti Fatimah gitu serenge wis ningali aduh itu kan nyedak naon padahal apa duit eta terus teh kitu teh kan nyedak naon eta teh ih dicarita kisah tadi teh abdi teh tos kieu intina mah ayeuna menang 300 dirham. Kumaha cek eta istri nu soleh lakon waqafta cocok kitu deui wae. Tadi keur merasa rugi karena cocok. Ayeuna merasa untung cocok itu harus ngagantungkeun hati di kepercayaan akan bisa laki. Orang bakal sekedar untung unggul yang cocok kat salaki deh. Cocok bagi kewe mah leuwih isu maka teh atuh we cekil we benar teh urang begitu dengan rugi malah pasang ieu jeung ieu aja. Kitu beda desa. Maka santos kitu teh bade bersyukur Sayyidina angkat ka Masjid Nabawi bade nepangan Kanjeng Nabi. Tatkala ayeuna bade nepangan Kanjeng Nabi teh ditaros ku Kanjeng Nabi, Abah Hasan, biruni au ukhbiruka. Cek eta Rasul ka Sayyidina Ali kadieu kieu. Apakah kaula nu carita? Apakah anjeun nu bade carita? Kitu. Dan terus apa teh Rasul? Sayyidina Ali mah adabna sae kumaha? Bal biruni anta ya Rasulullah. Mangga ya Rasulullah. Kitu. Tadi dikit adab-adaban namu teh kitu. Di mana-mana urang namu ari carita Rasul kudu gaduh bumi mah sayyidul bait mah ulah kahayo langsung ka dieu. Assalamualaikum. Jadi kieu pamarsa abdi teh ieu teh geus samantar sakieu ulah wata. Pan geuningan ari bulan-bulan mah kitu ge urang anu nampi tamu kudu ngertos. Nah, cai-cai pamarsa di mana anu ngarsa. Itu mohon terus kita lagi irong priyogi naon pamarsa gini ngan kabungkur dia. Coba dulu. Aya naon sing bede beli aya langsung kira-kira ieu. Tah arah ieu maksud teh gitu. Tah ieu Sayyidina Ali teh gitu. Ditarosna Sayyidina Ali bade kaula anu carita ka anjeun apa ka anjeun kudu carita ka kaula. Mana ya Rasulullah mah anjeun we carita ka kaula. Jeung Rasul ya Abah Hasan. Hal ta'riful Arabiyya alladzi ba'aka naqata wal Arabiyya alladzi ishtara minka. Ali apal tuh maneh saha anu tadi ngajual onta ka anjeun jeung hiji deui nu meuli onta ti anjeun. Apal teh anjeun saha jeung Sayyidina Ali Allahu eta teh Gusti Allah. Jawab Rasul Muhammad
anjeun leuwih kudu apal nama faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba laka bakhil untung ali untung maneh beruntung bisa sebab salaresna mah aqtaita qardun lillahi sitadarohi ma fa'adaita Allah ta'ala salasami'atan dirham badal kulli dirham jeung lamun anjeun apal sebetulna Sayyidina Ali fal awwalu ari lalaki nu mimiti teh Jibril eta Jibril wa tsani jeung lalaki nu kadua artina nu meser karena ontana nu tos dipeser ku Sayyidina Ali wa huwa Israfil eta teh Jibril Israfil diutus ku Allah supaya nolongan umatna nolongan hamba Allah anu tos qardon ngeser anu tos minjemkeun ka Allah kubaraha sitatu dirhamin ku genep dirham dibalas jadi barang salah sumiati darohi dibalas jadi 300 dirham gitu balasan ya Allah langsung ngan lamun ayeuna urang tos ngedakohkeun sesuatu tos ngimpakkeun sesuatu cak buru-buru dibalas ku Allah di dunia ingat we ingat urang macan samulya Sayyidina Ali kieu husnuzon we ge teh meureun Allah karunia lembur dibikeun ka urang ayeuna kieu di akhirat urang teu garureuna tah ieu teh salah satu permintaan Rasul tatkala Rasul pada pupus minta ke Allah ya Allah mudah-mudahan iman kaulang di akhir zaman pas dipikeun ka pupusna sing ngadaduhan tabungan di dunia tiga tabungan di akhirat tah tadi teh anu 10 anu hiji dibalas 10 teh nu 7 mah ku Allah disimpen di akhirat supaya janten tabungan supaya janten invest supaya janten kumpul amal soleh supaya ulang asup karena surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin segitu nu kabeh punten berisir kalau patah sanes pilih pasti kalau patah wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.